Ki Durgapati mane ngarenja grewas kacida bareng ningali kaayaan muridna anu kapangpengkeun ku rosana kakuatan gaib naga bumi. Jirimna ngalayang nyamber tangtungan Ki Durbala anu keur dibubat babis ku kakuatan anu teu katingali. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geni gambaran tina kaangkuhan kabiadaban angkara murka sekaligus kauhungan budi pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Ingon kieu jeung di kajauhan siga aya cahaya nyamperkeun ngadeukeutan ka dieu. Dina sajeruning mujas medi Ki Durbala mani ngarenjag waktu ningali hiji jirim aneh mangrupakeun cahaya. Beuki deukeut, beuki jelas eta cahaya teh geuningan jirim hiji makhluk anu sakabeh awakna ngaluarkeun seuneu anu ngalentap-lentap. Kadenge aya suara anu kuram kerem. Beuki lila, beuki jelas eta suara teh. Moal kitu eta teh sinaga bumi. Bener wae eta jirim teh jirim naga. Itu sumutna ngaluarkeun seuneu. Letahna kupat kapit siga pecut seuneu anu ngalentap-lentap. Ieu meureun anu disebut naga bumi teh. Madi gila gitu wujudna ieu naga teh.
Nah aing bakal mampu pikeun ngalawan ieu naga. Aing kudu waspada bisi manehna narajang. Tuh, suku nagas mimitinya karan lemah. Siga keur ancang-ancang rek narajang ka aing. Aing kudu ngahindar tina panarajang manehna. Jeung kudu bisa males narajang. Waduh, manehna geus mimiti narajang. Eta makhluk teh ngaluarkeun hawa panas muka cida nyongkabna kidur bala satekah polah rada meper eta hawa panas ku kakuatan tiis anu geus kacangking ku manehna. Aing kudu bisa meruhkan ieu naga. Aing kudu buru-buru meper ieu hawa panas ku kakuatan tiis anu dipibogaku aing. Tapi eta kekuatan tiis teh sigan eueuh pangaruhna naon. Malahan kekuatan eta naga karasa beuki rohakan ngaluarkeun hawa panas ngaduruk sakabeh eusi eta rohangan. Kekuatan hawa tiis teu aya pangaruh naon-naon pikeun manehna. Jirim eta naga beuki bayangan sabab sababaraha kali panarajang manehna teu keunah kana sasaran. Sorot panona burahay beureum, sorot panon anu ngagambarkeun hawa jahat naga bumi. Waduh, panas. Awak aing karasa panas pisan. Jeung, aduh, awak aing mani karasa nyeri kacida, nyeri. Aing kudu buru-buru ngawatek ajian balumusi sapimuna pikeun narajang ieu naga. Daging aing daging wesi, bumi aing bumi wesi, ilmu aing ilmu wesi, ajian balung wesi, ya. Ajian balung wesi, ya. Ajian balung mesi aing temompan. Wah
waktu ditipankan karena awak ieu naga. Malahan ajian Balungwesi jika memalikan ke diri aing. Awak aing karasa beuki nyeri, panas jeung linu. Waduh, kudu kumaha aing ayeuna? Kudu kumaha? Aing mimiti kadese. Aing mimiti kadese. Eta naga teh geus mimiti Narajang deui. Eta jirim naga teh katingali beuki buas, manehna Narajang kucakar jeung seuneu anu kaluar tina sungutna. Kadenge sorang ngabeledug waktu kakuatan ajian Balungwesi diadu jeung rosana eta kakuatan naga. Ajian Balungwesi. Ya. Ya. Jerit, Kidur Bala ngajerit, awakna mental ka tukang nembrag kana bebatuan di sabudeureun eta guha. Golokok manehna ngutahkeun getih lelamaran, geus kitu les we manehna teu inget di bumi alam. Ki Durgapati mane ngarenjag greuwas ka Cida bareng ningali kaayaan muridna anu kapangpengkeun ku rosana kakuatan gaib naga bumi. Jirimna ngalayang nyamber tangtungan Ki Durbala anu keur dibubat babis ku kakuatan anu teu katingali. Iya Durbala, eling Durbala, eling. Manehna tatupar nah geringan, getik kental keluar tina bahan jeung irungna. Dada jeung beungeut nagarana kieu. Aing kudu buru-buru nulungan manehna. Bisi kakuatan racun naga bumi kaburu nerekab kana sakujur awakna. Utamana bisi kaburu nyerang jantungna. Bener-bener teu bisa dianggap enteng kekuatan gaib naga bumi teh. Aing oge baheula hampir kawalahan. Ngan untung
aing geus bisa ngawasa dua ajian pameruhna dina tahapan anu pamungkas. Jeung waktu harita aing aya kasempatan pikeun rajang titik kalemahan eta naga. Dipikeun ka manehna bisa diperlukeun anu akhirna kekuatan gaibna bisa ku aing digunakeun pikeun ngalambaran ajian rungkah geni. Aing rek nyobaan nyalurkeun tenaga jero sapinuhna keur ngabentengan awak si Durbala keur nyinglarkeun pangaruh racuna. Ki Durgapati ngaluarkeun sakabeh tanaga jero anu dipipanda ku manehna pikeun disalurkeun kana awak Ki Durbala supaya Ki Durbala boga kakuatan pikeun meunglar racun anu dibalukarkeun ku kakuatan gaib naga bumi. Ter awakna ngageter tina sela-sela ramona kaluar haseup bodas lalaunan awakna jadi burahay beureum siga ruha. Ceuk nu saliwat mah pasti nyangka juri geseuneu lantaran salianti burahay si garuhak tina awak nage kaluar seun anu ngalentang-lentang. Eta rohangan guha ngadadak jadi hibar ku cahaya. Sanggeus rada lila awak Ki Durgapati lalaunan balik deui kana kaayaan normal. Kesang ngagarajag maseuhan sakujur awakna. Bareng jeung kitu kulisik Ki Durbala eling tina kapaehanana. Di mana aing teh? Aduh, mana nyeri kieu awak aing. Di mana ari Ki Guru? Iya dewek mah Durbala. Keur nyangke Andika. Guru, tulungan abdi Guru. Aduh, alah, nyeri. Dada aing mani karasa panas kieu. Aduh, tulungan Guru. Guru tulungan. Ki Durbala geus mimiti pulih deui kasadaranana. Sok sanajan katingali manehna mani ripuh pisan. Balukar tina tatu anu diakibatkeun ku panarajang tanaga gaib naga bumi. Syukur lamun Andika geus eling mah Durbala. Awak Ki Durbala dipaayang ku Ki Durgapati terus digolerkeun dina batu nemprak jereueun eta guha. Aduh, Guru. Punten abdi Guru. Abdi teu tiasa. Abdi teu tiasa meruhkeun eta naga Guru. Teu naon Durbala. Teu naon. Nu penting Andika geus aya usaha. Hasil jeung henteuna eta mah urusan lain. Anu leuwih utama ayeuna mah Andika sagancangna kudu bisa pulih deui. Tadi dewek geus ngabentengan awak Andika ku tenaga jero supaya racun si naga bumi teu nyaliara kana sakujur awak Andika. Hatur nuhun Guru. Sok Durbala, geura inum heula ieu cai anu geus meunang marancahan dewek. Sakedeung deui dewek keur kaluar ti guha pikeun neangan dangdaunan jeung akar-akaran pikeun ngubaran Andika. Guru, mangga Guru hatur nuhun. Geus kitu mah jirim Ki Durgapati ngajorelat kaluar tina eta guha rek neangan dangdaunan jeung akar-akaran pikeun ngubaran muridna.
Sabulan teeta kejadian katingali Ki Durbala geus pulih deui awakna, manehna geus sehat deui, kaayaanana geus balik deui ka asal. Malahan ayeuna maranehna geus aya deui di paguron Ki Durgapati di tutugan Gunung Haruman. Dina hiji poe eta guru jeung murid teh katingali keur guntreng ngobrol manidaria pisan. Durbala, segala rupa anu pernah tumiba ka Andika, iya jadi hiji pelajaran pikeun Andika. Sok sanajan dewek apa kahayang Andika mapakan mega. Tapi urang ge kudu bisa ngukur kakujur Durbala. Kepastian Dewa Batara geus ngawates sagalana. Meureunnan Andika geus ditakdirkeun dan seukur bisa ngawasa ajian Belung Wesi dina tahap anu kadua. Sarua jeung si Jamil anu ngan bisa ngawasa ajian Guru Bayu dan saukur nepi ka tahap anu kadua oge. Dewa Batara geus nakdirkeun Andika duaan nyangking ilmu masing-masing. Si Jamil ngawasa ilmu Guru Bayu, sedangkan Andika kawasa ilmu ajian Belung Wesi. Suhun Guru, abdi parantos nampi kana ieu papasten. Abdi parantos ngaji kana diri abdi nyalira. Abdi sadar Guru. Panginten mung sakieu kamampuan jisim abdi teh Guru. Nya halus Durbala, ari Andika geus bisa ngukur kakujur mah. Tapi Andika teu kudu ngarasa ku jiwa, sabab ceuk pangrasa dina waktu ayeuna eueuh saurang jawara oge anu bisa nandingan keampuhan ilmu ajian Belung Wesi. Sok sanajan dina tahap anu kadua. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.